Kuring mah di dia dur. Geus tong ngaruksakeun eta tangkalan. Manehna mah teu apeuleuh naon kana urusan urang. Cek maju lur, maju. Si Garmo harita ngaliuk kana datangna sora. Tetela si Kede keur diuk nyarande kana batu. Sedan sia, ngeureun gedewik. Iya, julang heuk. Si Garmo langsung ngarajang ke si Kede. Si Kede loncat kana batu, plos serangan si Garmo teu kena kana sasaran. Heuk, heuk. Suku katu si Garmo najong pueuh ceulina si Kede. Dugas ditakis ku leungeun kenca si Gede. Si Adar ningali kitu salempangeun lantaran si Garmo tarung dina kayaan anu nafsu. Jiga nama si Garmo geus poho we kana ada rancang anu geus disatujuan sama mehna. Hayu urang ka jero paguruan. Hayu ini. Ceuk si Adar harita. Baratak opat kuda harita lumpat. Kotoplak, belesur lompat kalayan gancang. Ningali kitu si Garmo jadi surti, cileng kalayang, curalit celik kana kuda. Belasat, kuda lompat ka ciro pagurun. Si Kede harita ngacurilat ngudag kanu limaan, curilat, cileng, curilat. Curilat, cileng, curilat. Terila anu limaan geus aya di halaman paguron, didinya sepi jempling aya anu latihan silat. Jeleng, curilat, curalit, celik. Si Kede geus aya di hareupeun si Adar jeung si Oding. Niga mana dulur, meuni cologog taya kasopanan. Jol syup weh teu izin heula ke kuring. Jiga hayam atuh ari kitu mah. Gimana? Maneh anu ngapuntungkeun leungeun kuringnya. Eta ayeuna panggih euy. Jigana mah leungeun maneh ayeuna bakal buntung ku kuring. Si Adar harita neuteup ka si Gede. Dewik penasaran kena kemampuan si teh Kede. Cek si Garmo masih teh hebat. Cing urang cobaan nepi ka mana kehebatan anjeun teh. Jelang julalit celik si Adar pancunang tung di hareupeun si Kede. Cerelat celik si Oding jeung si Garmo oge harita parancunang tung di hareupeun si Kede. Aduh, kuring bakal dikeroyok meureunnya euy. Cenah naon kuring mah. Teu sieun, pikeun kuring masuk maju lah. Dengan saya gunakeun jurus tapak dewa atawa jurus tapak sireum sekalian. Yak beureum paroman beungeut si Adar jeung baturna dina waktu harita. Komo si Garmo mah. Mongtong diajak cumarita euy. Iya, curilat si Garmo langsung nyerang. Serepet nyabut bedogna. Si harita bedog ngolepat kana sirah si Kede. Gilek plos. Yuk plos, siet plos. Tilu serangan si Garmo ngahakan kan angin. Curilat si Adar harita nyerang langsung ngagunakeun jurus tangan iblis. Yuk. Dua leungeun si Adar meuni cing hariuk mentak paur. Keur kitu curilat aya cireum ngabendung kana serangan si Adar. Yuk gedug des. Cari jag si Adar harita mundur walengka. Di hareupeun si Adar geus aya jalma anu ngecegah ngahalangan tindakanana. Saha eta jalma teh tetelan nenggina geuninganan. Kar kitu curilat harita si Oding nek nyerang ka si Gede. Kakara oge loncat curilat. Aya dua bayangan ngahalangan serangan si Oding. Dua leuna langsung ngarajang make jurus tangan saketi tahap kelima. Siap hiuk. Si Oding ngaranjuk kaget si Oding buru-buru nakisan ku dua leungeunna. Gedug das. Cari jeg. Si Oding mundur terlengkah. Tetela dua jalma anu nyerang ka si Oding teh Mang Barsa jeung Mang Jana. Si Adar jeung si Oding ngaranjuk kaget oge tetela salianti si Kede aya keneh jawara anu elmuna hebat. Jadi si Adar salah perhitungan gara-gara si Garmo teu mere bejaangeun anu jago anu aya di pagoron Ardawijaya. Jeung deui naon sababna si Adar ngajakan ka jero pagoron? Lantaran si Adar boga rancang nyatana dek maehan sakabeh jalma anu aya di jero paguron. Tapi di jero paguron sepi jempling taya sasaha. Rencana si Adar teh buyar. Rencana saterusna nyatana ngoroyok si Kede kutiluan. Tapi tetela masih aya jago anu elmuna hebat. Rencana si Adar teh dina waktu harita mah leungit we teu puguh we. Kocapkeun si Kede, harita si Kede ngagunakeun jurus anu aheng nyatana jurus Brajamusti tahap kahiji.
Naon wae anu dicoba ku si Gede maka bakal hancur dina pada harita. Kolepat bedog si Garmo menika kolepatan nyabetan badan si Gede. Gilek plos. Jeleng si Gede luncat hiuk sukuna metan najong gadona si Garmo. Laplos tadongan si Gede teu kena kana sasaran. Hiuk harita bedog si Garmo nu tojoskeun kana dada si Gede. Rikat ku si Gede tewak tungtung bedogna. Kep jeleger. Bedog langsung hancur dina pada harita. Si Garmo colohok bengong mata si meuteun. Teu asa-asa ku si Gede dina waktu harita teh dijejeg dadana. Hiuk cebet cangkang kedabut. Si Garmo mebet kana taneuh. Korajat si Garmo hudang deui. Rakatak si Garmo ngawatek jurus dampal dewa langsung tapamungkas. Malahan mah make tanaga sapinuhna. Si Garmo bener-bener dek maragatkeun nyawa si Gede. Si Gede mah tenang-tenang we, aya kasieun. Kocapkeun Neng Gina. Neng Gina arangsek nyerang ke si Adar. Neng Gina ngagunakeun jurus tangan saketi tapamungkas sangkan kakuatanana Rosa. Si Adar harita ngagunakeun jurus tangan iblis tapamungkas. Dua jago harita silih serang silih rubuhkeun duanana pada hebat can aya anu kabeunangan. Corelat si Adar nyerang. Sabuk dua lengan harita ngadius kana dada Neng Gina. Kilek plos. Siut Neng Gina harita mindo puhu celana si Adar. Keduk deus ditakis ku lengan kencan si Adar. Jelang juralit Neng Gina harita mindo sirahana si Adar ku suku katuhuna ti luhur. Si Adar nakis ku dua leungeunna keduk deus. Dina kayaan kitu belesat aya camparing jeung paser kana badan Neng Gina si Gede mang barsa jeung jana. Ku Neng Gina jeung anu sajana diantepkeun we. Naon sababna lantaran harita aya 5 cirim anu newakan jamparing jeung paser. Siet kap setkap melesat harita dipabetkeun deui ka si Darje jeung si Durja. Si Darje jeung si Durja nakisan ku bedogna terang keur kitu pelesat aya batu leutik nyerapat kana bujur kuda. Meletak dua kuda anu keur tumpakan ku si Darje jeung si Durja langsung ngabrut. Puguh we si Durja jeung si Darji karagiteun buru-buru luncat. Jeleng kalayang juralit celik. Keduana harita napak dina lemah. Kakara oge napak sat. Aya dua bedog nempel dina beheungna si Darji jeung si Durja. Puguh we kaget anu lain dikira. Siet tak. Duana harita ditotok gabru kana taneuh. Totokan ieu mah pikeun ngalumpuhkeun musuhna sangkan leuleus taya tangan pangawasa. Sedangkan kuda ada nama ngabrut ting ka mana. Si Adar jeung si Oding harita dina kayaan anu ripuh. Didina satiap pantrok sok ngajarejeg menur ka tukang. Rakatak duareuna harita ngawadeg jurus dampal dewa tapamungkas jeung ngagunakeun tanaga sapinuhna. Neng Gina Surti mang barsa jeung jana oge paham buru-buru ngawadeg jurus gugur gunung. Jurus gugur gunung mangrupakeun jurus ciptaan Eyang Gardana. Ieu bodor sia-sia. Jeleng si Oding harita luncat. Dua dampal leungeunna harita ngacir bebeng kana dada Mang Barsa jeung Jana. Mang Barsa jeung Jana ti tadi geus siap sadia. Heyuk wus dipapa ku dampal leungeun Mang Barsa jeung Jana. Neng Gina oge sarua mapak datangna serangan si Adar ku dampal leungeun katuna ngagunakeun jurus dampal saketi ciptaan dirina modifikasi tina jurus tangan saketi. Si Gede nya kitu keneh geus siap sadia mapak serangan si Garmo make jurus dampal malaikat. Bantrokan kekuatan geus teu bisa dihalangan deui. Hiuk fus plak jebet. Wala cangkang kalayang si Garmo harita ngalayang ka tukang. Kadorong ku kekuatan si Gede kedabaut harita mebet kana taneuh pikeun anu kadua kalina. Kecilok getih kim palalambaran kaluar tina suku teh si Garmo. Kejadian sarua kalaman ku si Adar harita badanna ngacengkang ka tukang sabarana bantur kakuatan jeung Neng Gina. Hiuk plak des. Waduh. Cangkang kalayang kedabaut mebet kana taneuh. Polohok utah getih lalambaran. Si Oding sarua kitu badanna harita ngakedabut ciga nangka ragrag tina tangkalna. Polohok ngutahkeun getih lalambaran. Tiluanana harita mancukan di tangtunganana. Si Garmo panona CR berem huntuk kakorak ngancing pikeun anu kadua kalina si Garmo eleh tarung ku si Gede. Geus lah Garmo tong maksakeun diri pikeun nyerang deui.
Eta badan geus ripuh, godeng sia goblok. Dewek can rumah sia ele. Si Garmo memang watakna heuras teu bisa diomongan. Si Adar jeung si Oding asa teu percaya kana kejadian harita bisa eleh ku jalma sedian salian teh ku si Kede. Mun ku si Kede mah wajar we eleh oge kabuktian si Garmo ge eleh. Tapi ayeuna mah ku jago anu sedian oge eleh. Reketek si Garmo nyalurkeun tanaga lapisna kana leungeun kencana. Si Adar jeung si Oding geus kantepan ku rasa seber. Ngan si Garmo mah masih keneh pancuh nangtung malahan mah katingale dek nyerang deui. Ningali kitu mah si Adar jadi salempangeun, celeng-cerelat, celik kadeukeutan si Garmo. Garmo, ayo urang baik euy. Urang geus moal sanggup ngalikeun musuh lantaran ilmuna luar biasa hebat. Hayu balik Garmo. Yung si adek balik mah Adar. Urusan dewek can rengse. Si gede kudu ngacoplak ulang dewek. Bener dah Garmo ceritaan si Adar deh. Mendingan balik gue ka ditu. Naonan cacing di dia oge datang tuh bakal ele. Nyaan bakal ele. Suel tak kewer-kewer. Ngadengnya kekecapan gitu di si Kede si Garamon mendalik panona. Si Adar oge anu dek indit jadi ngahundang amarana. Setan sia anggap remeh karena kemampuan Dewi Gede. Rasakan ye. Yauk! Jelat si Garmo nyerang seperti tadi ngagunakeun jurus dampal dewa. Si Kede cicing dina tangtunganana teu incah bani lahan. Dampal leungeun kencana si Kede nahan gempuran leungeun kenca si Garmo. Siat hiuk, wuss, jebet, celeger. Harita kadenge sora ngepeledag di Jomantara. Cengkang kalayang badan si Garmo mental ka tukang. Si Adar nahan badan si Garmo kap soresot. Celik badan si Garmo pancu nangtung. Kejelok harita getih keluar deui tina sunguta si Garmo. Dari kitu celat si Oding harita nyamperkeun ka si Garmo. Celik harita teh pancuh nangtung kalayan aceg. Nenggina mang barsa jeung jana teu ilu biung. Ningalikeun we rada anggang. Si Kede mere isarah sangkan teu pipileueun kana tarungna jeung anu tiluan. Si Adar jeung si Oding kerot ka kerot ngancing. Gap-gap kana senjata andalanana. Si Adar nyeklan kampak naga seneungkeun si Oding nyeklan arit. Cek maju atulur. Walah. Barawa pakarang geuning euy. Aduh, sieun oge kuring ieu. Dina penting ayeuna sia bakal kojor ku kampak dewek. Baheula leungeun katu sia, ayeuna mah beung sia nu bakal sapat. Aduh, menir rangu eta Cimarios teh. Ayeuna mah geus beda dulur. Baheula mah ngalawanan budak leutik anu teu bisa nanaon. Ayeuna mah kuring oge geus gede, bisa ngagiwar jeung bisa nangki serangan anjeunna tuh. Mondong diajak cumarita Adar, ya mangkluk teh bisa cumaritana, urang moal mampu adu sungut jeung si Gede. Ayeuna mah urang sedang deui euy kujuruan. Ayo, siap-siap. Si Adar oge kartieun memang si Gede bisaan dina cumaritana. Mudar si Gede. Hiat! Hiat! Curelat si Adar harita ngablesat nyerang disusul ku si Oding jeung si Garmo. Siat kampak naga harita ngablesat kana beungna si Kede, lap si Kede ngeloplos serangan si Adar teu keuna kana sasaran. Siat arit si Oding harita ngablesat kana sukuna si Kede, jelang si Kede luncat. Heyuk, suku si Kede matanga jejek dadana si Garmo anu keur siap nyerang. Si Garmo kaget kileuk ke belakang tuh, plos. Tapi leungeun kenca si Kede harita nyabok pipina si Garmo. Heyuk, cepet. Kalayong si Garmo harita dikerubuh. Celik harita teh dua sukuna si Kede napak dina lemah. Kakaroge napak siet-siet kampak jeung arit cing blasur kana badan si Kede. Si Adar ngalah kana sirah si Kede sedengkeun si Oding ngalah kana sukuna si Kede. Dina waktu harita si Gede ngamatek jurus Braja Musti. Siet-siet kampak cing arit cing blasur siet kampak harita ngahayuk kana dada si Kede. Kap cileger kampak dina pada harita hancur mururu jadi lebu. Si Adar ngarenjak kaget. Si Adar molohok neuteub ka si Gede. Si Oding jeung si Garmo oge harita ngahauleng atuh. Saha anu teu ngahauleng ilmu si Kede memang hebat. Si Kede harita mindo dadana si Adar. Heyuk cepet cengkang kalayang badan si Adar harita ngalayang. Layang gedebut meubet kana taneuh. Kunaon ngahauleng kitu atuh euy lur.
Dok maju di lur. Si Oding jeung si Garmo undur-unduran terus nulungan si Adar. Uniang harita teh si Adar hudang berejeng nyabak dadada anu karas nyeri. Masih untung si Kade teh henteu ngagunakeun jurus dampal malaikat. Tenggeran eta mah ngagunakeun jurus anu lain. Lamun ngagunakeun jurus dampal malaikat mah jika nanti si Adar cangkar dina pada harita. Si Kade harita nyamperkeun. Kumaha lur, lanjut adawa moal itu lur. Adawa dek balik wae. Kuring mah kumaha anjeun we eta mah. Kumaha anjeun tiluan lah, miluan kuring mah. Dek nyerang sauk, dek balik nyampe, kuring mah moal maksa. Si Garmo, si Adar, si Oding ayeuna mah sadar yen si Kade lain tandingan dirina. Elmuna si Kade saluhureun manehanana tiluan. Najan ayeuna maju tarung deui keukeuh bakal eleh. Anjeun memang hebat Kade, tapi kula tiluan teu hayang taluka anjeun. Nepi ka ieu oge anjeun bakal jadi musuh satru kabuyutan kula tiluan. Ya anu minta taluk atuh Nur. Teu pisan-pisan kuring mah. Ya oge kuring mah ngajak ka anjeun. Ka anjeun tiluan sangkan babalik pikir eureunnan milampah kajahatan ganti ku milampah anu hade. Dewek oge teu hayang babalik pikir. Dewek geus ngeunah milampah jalan kieu. Ya sok we tah mah kumaha maneh. Dung bisa dek manteng mah kajulah. Tetangga dieu eueuh anu ngonang, balik eueuh anu nganteur. Mun kuring mah naonan atuh coba datang ka dieu are dek eleh mah. Era. Kabehanana nyak beureum beungeutna. Cayetaan si Kade ngararab kana amarah anu tiluan. Si Oding ceungeunana teh teu kuat nahan amarahna. Kajadian anu bieu karanapan ku si Adar lat we poho. Jelang si Oding luncat barejeng nyabetkeun aritna kana sirah si Kade. Kileuk plos arit hareuta milepas ka handap. Siat arit disabetkeun kana beung si Kade. Kileuk plos. Siat kileuk plos. Si Garmo jeung si Adar jadi kahudang deui sumanget tarungna. Anu tadina lempes ayeuna mah timbul deui. Jelang-jelang si Garmo jeung si Adar nyerang ka si Kade. Si Kade dihurup ku tiluan. Si Kade masih unggul dina gerakanana tong boro kabeunangan. Noel badan si Kade oge hese. Si Kade kulak-kilek nyingkan sedang ngelawan. Kilak plos. Heyuk, beureup si Adar harita nyerewuk kana dada si Kade. Tarawak. Harita teh ditewak ku si Kade. Terus dibedol ka hareup. Solontor kebru harita. Rubuh nangkuban. Jeleng harita si Garmo nyerang. Siat arit deui harita ngablesat. Jeleng si Kade luncat. Hiuk sukuna najong sirah si Garmo. Cebet curalit ku brag si Garmo harita rubuh. Siap arit dek ngababa dua sukuna si Kade. Jeleng si Kade luncat. Celek dina sirahna si Oding. Puguh we si Oding jadi kasaleun. Hiuk arit harita disabetkeun kana bitisna si Kade. Jeleng curalit celik si Kade napak di dalemah. Anu tiluan harita parancuh nangtung ngejajar. Gunakan jurus dampal dewa geni sapinuna oi. Rakatak si Adar, si Garmo jeung si Oding ngawatek jurus dampal dewa geni tah pamungkas. Badan harita ngageletar, dua lengan ngageletar sama hurung. Siat harita si Oding mabetkeun aritna kana badan si Kade. Jeleng-jeleng si Adar jeung si Garmo harita luncat. Modar sia Kade. Hiat. Nengkina harita geus dek mantuan ka si Kade tapi dihalangan ku Mang Barsa lantaran bakal ngaganggu konsentrasina si Kade. Di tempat sejen sebenarnya mah haloba jalma anu nyaksian ngan nyarumput. Juragan Karta sareng Eyang Kerdana oge nyaksian. Bela sareng Nyi Caci oge aya nyaksian. Basap harita arit muter ngala kana beungna si Kade. Hilek si Kade yang kiwar plos arit milepas ka tukang. Ngan euleuh waktosna kaum dangu. Insyaallah dinten anjeun urang teraskeun deui dina bagian anu ka-30 genepna. Semangga ka sadayana jeung gantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.